Tinggal kue teh pagawean teh malaban we embe. Kasih sehat. Jalu Dodo Adit irahanya KAP teh ka dieu. Emaknya tujuan abdi KAP. Padahal mah budakna bager, rajin, soleh. Ya Allah, teuing si emak. Kurang kunaon, padahal mah cukup dipangaritkeun. Ati! Maraban bembe. Banget gelis maraban bembe. Kukumah. Mun atuh kan tadi suruh maraban bembe. Maraban bembe iraha boga ka bogo jeung minantu teh. Tapi kamar serius, Mak. Abi terus ka kafe. Ih, mama hayang nage kasih jangjeng. Emak mah Geus dimacak maneh lah. Aing mah pagawean ngarit we jeung ngarit. Ngabelaan awewe teh satu jan teu ieu teh. Bro, nasib. Kira pikiran indungna berubah. Neng, mana cenah Neng, yo jukut yo, tos pangaritkeun, kangge si Jalu. Heh, aing mah teu mere boga henteu deuk ka tukang ngaritkeun erek naha. Sing sangsara, engke kumaha? Teu madang. Tan. Aduh, ayang bule. Mau naon ieu teh? Ieu mau kue kang sini. Aduh, benernya Bu. Tongkos sok. Bukna bule, mau nage bolu. Tan, nanyatin aya henteu? Aya, Neng. Yati. naon mah? Nah, di dia teh jeung ujang bule nya mangadar bolu heula. Ka mana? Geus sampai gua ngobrol. Tas di mana wae? Ayo wae ini leupeung. Sok ngomong ayo. Ih kan abi teh serius di bas eta ge teresep. Datang deui. Geus ka sawah. Gosip baru ya. Gosip lah. Tentang Siati. Emang Siatina. Aing apa teh kepo maran mana? Emang Siatina. Aing naon teh cari tanah kieu. Eta simpe dicarekan. Carekan? Oh, terus bisa.
Pembina mana dari setujuan. Syukur. Alhamdulillah. Nah, harga itu mau syukur. Nyala kan abi nunggu ke AP. Kudu hati-hati. Maknya tuh. Atunya bener sugan teu apa. Nanya AP teh terus urang teh hati sanes ka urang padahal teh urang teh sebager ka AP terus naon be sagala. Tapi kitu AP na teh teu aya balasan ka urang. Emang Elis resepna ti bareto ka apa? Nya ieu resep tos salami. Cuman ya kitu. Itu tuh aya tuh. Itu budak hadir tuh itu. Hai guys. Kenarannya? Sawe ada sepuluh. Apa sebel ya? Tadi teh aya itu ajang-jeng karumpong. Ya gitu we sih gitu apa? Hati-hatinya padahal teh urang satuju pisan mun teh hati sareng ajang-jeng teh. Oh, padahal mangga setuju. Geus dah marane paribut bela laki ongko geus urang minta imah bae. Teh Dedes balik ka mana? Abdi ge bari ngiring uih sareng Teh Dedes. Terus man tadi? Ya, yang apa tuh? Apaan tuh? Kan si SG bukan ke HP. Lu bener. Bener tadi nyaritakeun ka urang. Iya deh. Heeh. Cerita naon? Ya carita kitu bukan ke HP. Oh, Kumaha tuh? cerita naon deui? Terus cerita kitu bae. Tadi si Jangjeng ngek naon ka rumah. Ya biasa we kitu, gua poe ge ka rumah we. Siga nu nyogok si emak itu teh. Geus kieu bae lah. Mana kasih P, urang kasih Jangjeng. Geus dah balik. Budak tahanya naringgalkeun sigana teh nu ngamusuhan deh. Iya apa di kamananya? Biasanya jam sakitu ya. Mana adinya? Neng, tadi Aa terus ngajak Jukut ke rumah. Oh, nuhun pan tadi ge ajang-jeng karompok. Nya gitu. Nuhun tadi teh mawa bolu kamu si emak. Kamu sabaraha? Ya tadi we. Terus si Aa ya atuh ka rumah. Bari nyarios ka emak. Duh, kumanya Neng? Age bingung tuh dah. Duit teu boga. Tadi ge pan main ka rumah ge dicarekan ku si Embi. Iraha ka rumah. Tadi Pan itu si ajang-jeng ge terus bisa tujuan ku emak. Tapi ya abdi teh kumanya ada ari teresep mah. Ari perasaan mah teu bisa dibodoh ini. aduh jadi terharu. Woi, ulah ngebucin di sawah. Sirik bae jomblo teh. Bangke. Nuhun nya kasadayana mugia kahibur. Jangan lupa like. Komen dan share. Subscribe tentunya guys. Subscribe itu gratis.